Para mitra nuju ngadangukeun dongeng nuju dueuna nyaeta Kasarung Kasayang Maung. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Kiliksa. Tikaraos nincak bagian ke-28 sabada mangjaya namatkeun bagian ke-28. Ayeuna mangjaya ngahanca bagian ke-28. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mangjaya Official tiasa dianggo hiburan pangbeberamana. Mangga para mitra nyangakeun bae. Etang-etang hiburan pangbeberamana. Seueur kene dongeng ti Mangjaya Official insyaallah para mitra urang luar deuinya dongeng-dongeng lami nu kantos disiarkeun di radio. Kapungkur hampir satatar Jawa Barat tuh para mitra nu aya urang Sunda mah. Para mitra nu aya urang Sunda mah para mitra sadaya disiarkeun dongeng teh kitu teh nya mangga atuh di radio-radio para wargi hatur nuhun ayeuna ge ninga dina YouTube para mitra alamat-alamat nya tatar Jawa Barat nah aya wae duka urang Sunda anu para mitra ngali ka mana kitu duka ku mana atanapi kapungkurna ti mana kitu tiasa bae para mitra kitu teh margi ari base na Mangjaya di Kuningan kitu nya para wargi nya ada minangka nama ieu naon teh naon teh para wargi sadaya hartos nama minangka nama yeuna para mitra sadaya nu janten sumberna para mitra tetapi hartos nama di damel ieu di Kuningan gitu para wargi dongeng salajengna para mitra sadaya mugi-mugi tiasa nyugemakeun bae. Carios nyambung judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung karangan Kiliksa dina bagian ke-28 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya urang lajengkeun deui hanca dongeng enteng anu judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung karya Kiliksa. Mangjaya minangka juru dongeng ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka para mitra sadaya. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Sumangga urang lajengkeun hanca dongeng enteng judulna Kasarung Kasayang Maung. Mangga wilujeng ngadangukeun. Aki giri para mitra sadaya ngarasa teresep kana kelakuan Basuri jeung deui bari moloto teh aki giri nyarita keheul meureun nempo kelakuan Basuri teh. Suri, ari maneh kebeut kawas bolon heuh? Jawab nu bener euy ulang erakeun euy sebutkeun ngaran maneh ka inya. Mangaki abdi teh juragan Suri nun, ceuk Basuri bari cong nyemah ka penjaga. Atuh cakakak sagabe penjaga nu kabeneran aya di dinya mah sareuri kabeh. Sora mata ngaguruh mata katorekan bubuhan 1000 buta teh atuh. Lantaran boro-boro kulobaan dalah ku saurang oge katsida gandengna 1000 buta mah. Jadi ieu nu ngaku juragan Suri teh anya ka datangna bareng jeung aki giri. Cacakan lamun sorangan ditamu hirup-hirup sia. Ayo Arinit, ini cia, juragan kecing calang, sok giri ini, cek kepala penjaga bari noya tungtung irung Basuri, meningarong heap Basuri bakat kurewas, atuh dan noya kutung, noya tungtung irung ku curug teh, daita curug teh ngalogodorna segede pereup, curug segede pereup para mitra, segede kumaha pereup nah, curug segede pereup, pereup segede curug, lepat, orang lajengkeun. Beungeut sepa jiga teu bogageun getih. Hari huntu noroktok jiga nu kabulusan ngan untung aki giri buru-buru nyarita. Hatur rebu nuhun atuh juragan. Jisim abdi parantos kawidian ngadeuheusan ka Gusti Ratu. Ceuk aki giri bari leos ningalkeun para penjaga. Basuri gancang nuturkeun ngan teu sirikna lumpat wungkul bakat ku hayang buru-buru jauh tinu jaraga. Sanggeus ngaliwatan nu jaga. Karasa ku Basuri meni asa bucat bisul. Hatena karasa teteg deui. Malah leumpang ge teu moyong kod kawas tadi. Lumampah dangah ciga nu nya gagah taya karingrang. Taya kasieun es tuning teuneng ludeng.
Tapi kitu na teh teu lila. Lantaran beuki jauh lumampahna kadenge loba anu saruri meni rame naker barang diteges-teges betrobah. Jadi nuting jarerit mata kuatir malah jalan nu ditincak teh tetela pisan kabeh oge jelema nu ngentep bari nangkarak. Teu lila bareng meni reang nyerebut ngaran Bah Suri. Suri, tulungan ya Suri, tulungan kuring Suri. Meninga guruh malah beuki lila kalah beuki rame, nuting gorowok ngageroan ka Bah Suri. Hateup-hateup imah tatapakan, bilik jeung pager kabeh tinggararong eta tulung ka Bah Suri. Si horeng nu dijieun hateup imah nu katingalina genteng teh tadi mah, si horeng dijieun tina manusa. Oge bilik-bilik dijieun tina manusa dientep, nya kitu deui tatapakan jeung sakur anu dijieun di eta patempatan dijieun tina manusa. Nu kabeh manusa nu diseba-sebakeun kanu muhit ka siluman buta hejo Prabu Anom Lokawisesa. Ari Bah Suri boro-boro bisa nulungan awak sorangan ge ampir-ampir paeh bolotot bakat kusieun. Bulu punuk cengkating puriding, awakna gibrig kawas nu keur muriang panas tiris jiga nu keur nirisan. Kesang tiis nyorolok masihan sakujur awakna. Leumpang asa napak asa henteu. Sedeng aki giri mah nu leumpangna ti heula jiga teu ngadenge naon-naon. Leumpang jongjon teu galideur, malah teu ngalieuk-lieuk acan ka Bah Suri. Teu beda jeung nu keur leumampang leumpang sorangan bae. Ari Bah Suri sapapanjang jalan teh ngan ngagugulung ka sieun bae. Beungeutna ge sepa ciga mayit bakat ku sieun. Nu teu aya wates wangena beuki jauh leumpangna ka sieun lain ngurangan, tapi kalah kanamahan lantaran sakabeh barang nu kaliwatan tinggarero nyebut ngaran Bah Suri. Sanggeus laleumpang kira-kira setengah jam. Srog duanana anyog ka karaton Prabu Anom Lokawisesa. Sarta teu loba pikir deui gancang aki giri laporan ka gulang-gulang nu kabagian jaga di lawang karaton. Sanggeus meunang idin ka kara aki giri jeung Bah Suri arasup ka karaton. Di jero karaton geus kasampak Raja Buta Hejo keur diuk ngabaheuhai dina kursi karajaan. Sukuna ucang-ucangan bangun salese pisan bari jeung edeg. Awak digeberan ku dua emba nu satia. Barang aki giri nempo pribumi keur kacida pisan bungaheunana pok uluk salam bari nyarita. Pangapunten Gusti Raja. Sumangga ieu abdi pun giri nun. Nyangakeun sembah pangabaktos mugi katampi ku Gusti Raja. Ceuk aki giri bari cong nyemah meuni teu cukup sakali acong-acongan ge. Ari Bah Suri teu ngilu nyarita ngan saukur ngilu nyemah tuturut muning ka aki giri. Barang ngadengin uluk salam korejat si Raja Siluman Buta Cengkat. Uluna nu tita tadi disampaikeun dina kursi gancang diajegeun sekaligus nepi ka mahkotana ge rak dengdek ka hareup. Nu ruban tarangna purilak matana buburi lengan molotot kanu keur maraneko sila bari ngeluh tungkul. Aki giri jeung Bah Suri teu waranieun ngadu teuteup jeung Raja Buta. Teu gaur Raja Buta nu sok disebut Prabu Anom Lokawisesa. Mimiti cumarita nyarina caritana para mitra. Da eta manghagerenggeng matak ngacleng tai ceuli. Nya tarik nya ngagerenggeng lir sora naon siga nama sora desel. Sora desel. Badi sora desel. Giri. Aya naon anjeun los-los ka dieu ha? Jeung eta saha nu ngeluk tukangan anjeun ha? Coba jawab Giri. Jeung di bedia euy jugna euy. Ceuk Prabu Anom Lokawisesa bangun anu geus loma pisan ka aki Giri mah. Bubuhan geus tuluhan taun ngabakti ka Raja Siluman aki Giri teh. Atuh cedok aki Giri nyembah bari pok ngajawab. Aduh kulan. Sewu bebenu laksa duduka nyangakeun sadaya-daya Gusti. Jisim abdi teh ngahaja pisan ceuk pariposna jauh di jugjug agang di teang nun. Nyaeta nepangan ka salira Gusti Ratu. Dupi ieu nu aya di pangkeureun jisim abdi teh teu aya sanes kajabi ti Pun Suri ti Cikarancang nun. Dupi maksudna sami we lungeheus ka salira Gusti Raja isun.
Cek Aki Giri nyarita na telat bari nyemah. Sok pinaheula diukna ka dieu. Ngada leuwih jelas kadengin aku kula. Sunda usun sumangga Gusti Raja. Cek Aki Giri bari ngesod. Ngesod ngadeukeutan ge ka si Raja Buta. Malah Basuri nuturkeun ngesod jiga nu keur gempor. Jiga nu gempor nampok itu cakakak si Raja teh seuri meuni lelengakan bangun kat sidabungana. Bener kitu Giri bener. Sok ayeuna geura budalkeun. Nyarita nu bener. Budalkeun sing sak maksud pamaksudan anjeun ka kula. Naon sababna pangna datang lain waktu? Naon sababna pangna datang lain mangsa? Naon sababna pangna datang tadi onang? Cek si Raja Buta bari mulir-mulir kumis, muralang ka Aki Giri jeung ka Basuri. Aduh, sumangga Gusti Raja, nanging satu acana jisim abdi ngadugikeun sagala rupi pamaksadan sun. Langkung tipayun, mugi agung cukup lumur, mugi jemar pangampura. Rehna jisim abdi teh parantos kumawantun dongkap ka salira Gusti Raja sanes dina mangsana. Rupi nu janten marga lantaran. Jisim abdi teh aya dugikeun perkawis ieu sun pun suri. Tah kitu nu dimaksud ku jisim abdi teh Gusti Raja. Nah kawidian atanepi henteu. Nyaritana eta mah pamitra Aki Giri teh bari jeung nunyuk-nunyuk ka Basuri. Nunyukna ge ku jempol nanakeun manehna teh ngarasa ajrih kuno diajak nyarita. Geus kitu mah terus Raja Buta teh nu katelah Prabu Anom Lokawi Sesa nyarita deui. Oh, jadi anjeun derek ngawanamikeun masalah si Suri. Ade, kukula bakal didengikeun. Tapi samemehna anjeun nyaritakeun pamaksudan anu pentingna. Coba caritakeun heula. Lalampahan anjeun jeung si Suri waktu ngajorag ka Gunung Galitri. Lantaran kula ge geus meunang laporan ti Sakunja jeung Sakunci. Taina kula hayang nyaho laporan ti anjeun secara langsung ka kula. Laporan ti anjeun secara anu ngalaksanakeun tugas. Laporan ti anjeun secara anu meunang parentah. Kami mung ngadengi caritaan ti batur. Tapi hayang eces ti sora anjeun sorangan. Sok caritakeun. Prabu Anom Lokawi Sesa nyarita bari mencrong ka Aki Giri meuni teu ngiceup-ngiceup. Da matak serab atuh. Mata meuni segede-gede peureub kitu bareng cenong. Lir batre we sugan mah. Unyuk sumangga Gusti Raja kudu sim abdi teh bade disangemkeun sadayana. Samalih moal aya di langkungan sun. Bade didongengkeun sadayana ti awal dugi ka akhir sun. Cek Aki Giri bari darak-dak nyaritakeun lalampahan dimimiti kadatangan ku Basuri. Tugnu pergi ngadenget harita. Sakabeh nu kaalaman teh teh anu diliwat sakabeh dicaritakeun ka bubuk-bubukna. Sanggeus beres nyaritakeun lalakon tarung jeung Mang Ito. Pok Aki Giri nyarita kieu. Tah kitu sun. Lalakonna teh Gusti Ratu numawi isin-isin oge jisim abdi teh maksakeun kumawantun we. Maksakeun kumawantun dongkap ka salira Gusti Raja. Rupi nu dimaksa sun. Bade nyuhunkeun senjata pitulung nu langkung kiat sun. Margi juragan Sakunca miwah juragan Sakunci parantos kantenan teu kiat ngalawanan si Burahol katut si Itok sun. Eta dua jami teh kacidak pisan saktina nu. Jisim abdi parantos kateter cek paripaos tos beak lengkap ngalawanan anjeunna. Segala rupa ilmu panemu jampe pamake parantos diketrukeun ka bubuk-bubuk leutikna. Namung dalah kumaha atuh juragan. Sim kuring teh cek paripaos nama. Asor gitu tak. Cek Aki Giri bari cong nyembah deui teu bosen-boseneun. Ai Prabu Anom Lokawi Sesa barang ngadenge caritan Aki Giri. Kalah ka ngahulang siga nu bingung. Paroman reueuk lir langit anu angkeu brek hujan. Eta dina bengras kadatangan ku Aki Giri teh. Tadi mah langit teh meuni bener-bener bengras.
taya pisan pihujanan ari ayeuna naklek mega hideung napal di luhur. Beungeut nu pikagilaeun teh dipake baeud kalaka beuki pikasieun. Si Raja Buta ngahulang bari camotrot. Aki Giri jeung Basuri ngahulang bari ngadeg-deg. Sok sieun sang raja ngabarerang terus ngambak ka Basuri kalawan Aki Giri. Sanggeus rada lila kakara sang raja galak teh nyarita deui. Giri, sakabeh caritan anjeun kaharti ku kaula. Tapi hanya kal kula moal waka bisa mere bantuan ka anjeun jeung si Suri. Hari sabab sakabeh rakyat kula keur ngawangun nagara nu ruksak. Sajabati kula mah teu bisa ngantep, teu biasa ngantep rakyat digawe sorangan. Salilana di nagara kula mah lamun aya pagawean kudu dilaksanakeun ku sararea gotong royong ti mimiti ti rakyat nu panghandapna nepi ka pangluhurna ka asup kaula. Kaula sorangan kadang-kadang nemok, kadang-kadang nyieun pager, lain ngan saukur ngamanoran wungkul, kadang-kadang makut reng jeung sajabana, ngadegkeun suhunan, perlu naiknya naik, itu di negara kula. Jadi di negara kula eueuh insinyur, eueuh pemborong, eueuh manor, eueuh kuli, kabeh kudu digawe babarengan, teu bisa ditukeran ku duit. Lamun aya pagawean ditukeran ku duit, teu bisa di negara kula mah. Kabeh kudu turun tangan, singkil, nyingkilkeun leungeun baju cek peribasana. Ieu teh lantaran sifat gotong royong di negara kula masih kena kuat. Nu penting mah tadi ku kula disebutkeun, yen lamun aya bagian kerja bakti teu beunang ditukeran ku duit, lantaran negara kula mah teu nyieun duit. Lamun kabeneran aya manor nu kabisana ngan tutunjuk, tangtu ku sararea bakal ditarewak, dijieun tatapakan atawa dijieun tihang. Dah kulantaran kitu, kula moal bisa nulungan ka anjeun. Tapi sabalikna, kula rek minta bantu ka anjeun duaan, pikeun nyokotan manusia keur bahan bangunan. Daek syukur eta diharapkeun. Ku kula, lamun teu daek anjeun duaan moal bisa baralik deui. Sabab geus waktuna anjeun kudu ngabakti ka kaula. Kumaha kaharti Giri? Cek Prabu Anong Lokawisesa. Bari molotot ka Aki Giri jeung Basuri. Atuh teu kira-kira we para mitra ngarenjagna nu duaan teh. Da eta mah soak luar biasa asa asup kana bubu. Sajongjongan mah duanana ting haruleng we. Lantaran teu saka sacongo buuk bakal meunang jawaban nu sakitu paitna. Tapi Aki Giri kasup aki-aki. Geus loba umur cek paripaosna geus legok tapak genteng kade. Loba pangalaman ilmu panemu jampe pamake kabeh geus kumplit. Aki-aki masagi cek paripaosna. Atuh sing sakura pangalaman-pangalaman kabeh diketrukeun. Sok sanajan heran jeung sieun teu matak buntu lalakon, gancang ngajawab bari anjeunna cong nyemah. Sumun dawuh pangani ka sungkang jeung raja. Sadayana kahartos pisan ku jisim abdi. Nanging pamugi salira Gusti Raja kersama parin katerangan anu jelas. Nah saha sareng di mana sun manusia anu kedah dibantun ku jisim abdi teh. Margi rumaos jisim abdi mah kirang katerang jalanan manusia teh teu kinten seurna sun. Sajabi ti kitu jisim abdi teu terang kedah kumacarana ngabantu eta manusia. Nanging sok sanaos kitu ari sadaya pamunut Gusti mah Gusti Ratu tinang tos sadayana ge bakal dilaksanakeun sun. Sakitu piunjuk ti jisim abdi teh Gusti Raja. Cek Aki Giri bari ngeluk tungku teu wani nempo beungeut sang raja. Ari si Raja Buta barang ngadenge jawaban ti Aki Giri meninga baraka takseuri bangun anu bungah pisan. Dua emanu keur ngageberan sang raja nepi ka ting juralit bakat kureuwas. Malah kipas ting belewer lalumpatan jauh naker. Jiga nu geus capeun. Atuh para mitra, tai toko ting puruluk tina lalangit kaeuneurkeun ku sora seuri sang raja. Ari bujur Basuri ngarempot bakat ku sieun ngadenge seuri sang raja. Giri. Giri.
syukur anjeun geus sanggup mah. Lantaran sadajan teu sanggup ge euy, tangtu kaula bakal dipaksa ku kula. Syukur. Ari soal milih manusia mah jeung cara ngalana teu hese euy. Di mana aya suara anjing babaung, didinya anjeun kudu nyokot manusia. Pikeun milihna ge teu hese, lantaran anjeun bakal duaan meunang ka kawasan anu sarua jeung bangsa siluman. Sarta anjeun duaan bakal bisa nyumputkeun awak tina tetempuan bangsa manusia. Tapi ngan sawaktu-waktu lamun diperlukeun eta oge, kula ngahajan itah ka anjeun duaan, lantaran sisa kunja jeung sisa kunci boga kewajiban sejen. Nyaeta kudu ngomean panjara besi nu amrol gara-gara manusia nu disebakeun ku si Suri. Jadi kapaksa pikeun kantina aranjeun duaan, tah kitu giri. Kahar ti ku anjeun. Jawab pertanyaan kula. Cek Prabu Anom Lokawisesa. Bari molotot ka Aki Giri atuh gancang ku Aki Giri dijawab. Aduh, kartos pisan Gusti Raja. Kalayan sagarupi dawuhan Sang Lira Gusti Raja bakal dilaksanakeun ayeuna keneh. Nanging pangapunten sakali deui, margi aya keneh taroskeun teh ka salira. Ok caritakeun ka kula. Rek nanyakeun naon deui ha? Hatur rebu nuhun Gusti Raja. Jisim abdi teh bade tumaros ka salira Gusti Raja teh. Kumaha saupami jisim abdi kenging gangguan ti si Buraho katut si Itok semua. Nah salira Gusti Raja kersa musim masihan senjata pitulung ka sim kuring sun. Lantaran parantos kauninga anjeunna teh sakitu pisan saktina cenah. Dina ngon-ngoning tarung sareng jisim kuring teh. Dah eta margi saupami dihalangan ku eta jalma tangtos manusia nu diperyogikeun teh ku salira Gusti teh moal tiasa kasanggakeun. Sakitu kinten-kinten paterosan jisim abdi teh Gusti. Cek Aki Giri bari teu weleh nyabit-nyabit masalah bantuan. Ari sabab Aki Giri kat sida senggahna nyang hareupan dua mangkeluk teh nyata musuh bubuyutanana. Sedang nu dipuntangan tulungna kalah kamalik nitah kamanehna. Utang tu bakal loba halangan nu dilakukeun ku Mang Itok jeung Ki Buraho. Ari Prabu Anom Lokawisesa pok ngajawab bari rada kerum. Giri, perkara eta gumantung kana kajadianana euy. Lantaran sabenerna eta kewajiban si Suri, tapi kulantaran musuh si Suri geus yakin lain lawan hampang-hampang. Tangtu kula ge bakal ngilu ngabantu ka anjeun. Kaduaan lamun si Raja Siluman maung geus ngilu campur. Tapi salila si Malodra ngan saukur nganelkeun rakyatna pikeun ngabantu si Itok, kula moal waka ancrub kana kancah peperangan. Lantaran hayang rengse heula pangbangunan, kajaba lamun kapaksa pisan kumaha engke euy. Taina bawijakeun heula kekuatan anjeun jeung si Suri. Beakeun kekuatan anjeun jeung si Suri. Sabab nu boga dosa ge si Suri. Jawab Prabu Anom Lokawisesa bari murelang ka Basuri. Tapi untung para mitra sadaya. Sagala rupa caritaan diwakilan ku Aki Giri malah harita gepok Aki Giri nyarita deui. Sumangga sun katampi ku jisim abdi Gusti Raja. Sareng teu hila jisim abdi ngahaturkeun rebu nuhun kana kapercantenan Gusti Raja ka jisim abdi. Kumargi kitu rampung dawuh tigas pangandika jisim abdi. Bari amit mundur ti salira Gusti Raja. Cek Aki Giri bari cedok nyembah menidaku, tapi sang raja can ngidinan kalah kanyentak bari molotot mata kukurayeun. Geula Giri. Anjeun duaan kakara bisa balik lamun kukula geus ditita ini. Ayeuna kula rek nanya heula ka si Suri. Heh. Suri. Jawab sakabeh pertanyaan aing. Sabaraha taun sia ngahakan jeung make barang aing ha?
Cek Prabu Anom Lokawisesa bari murelang ka Basuri. Gancang ku Basuri dijawab bari jeung ngadeg-deg oge. Bari nyarita awakna ngagibrig jiga nu liliniun. Pop rantos salawe taun Gusti. Jauh Basuri. Curalit nyium uwin sarta dampal leungeunna. Diacungkeun babarengan. Nyemah minangkana mah meureun. Jawaban sia bener Suri. Ayeuna jawab pertanyaan aing. Di sabaraha poe sia ninggalkeun lemur Cikarajang. Parantos 7 dinten 7 wengi Gusti. Jauh Basuri curalit nyembah deui kawas tadi. Eta ge bener deuleu. Jawab pertanyaan aing. Salila ku sia ditinggalkeun, saha nu ngurus harta benda sia? Teu aya nu ngurus Gusti. Jauh Basuri bari nyembah. Tapi ayeuna mah teu cengkat deui bakat ku sieun. Lantaran manehna geus rumasa tamelar kana barang titipan ti siluman. Kumanehna teu dipiara kalah ditinggalkeun. Kantawang sang raja buta nyarita beuki galak. Naon ha? Didengan aing eueuh nu ngurus? Ari sia baheula ungked-ungkedan nyembah ngentah harta bana keur naon ha? Daya guna, daya manfaatna ari kitu mah. Nah sia teu inget yen eta harta bana milik aing? Kunaon diantep kitu wae ha? Ayo jawab ku sia. Cek sang raja buta bari gagejelig bakat ku amak. Eta we unggal ngagejelig jajantung Basuri meni asa murag. Luar biasa sabar kali ngagejelig jigana. Cek paripaosna nepi ka tibaralik pramila pas kembang nu aya di dinya. Sakalina nyerag eta raja buta. Karaton nepi ka ingeung ngan nepi kita amruk mah henteu. Atuh geus kitu mah. Basuri teh para mitra. Ngajawab bari nonggeng. Aduh Gusti Raja sun. Isim abdi rumaos lepat. Sewu babanu. Laksa duduka sumbangan nyangakeun. Ka salira Kangjeng Gusti. Bobot pangayon. Timang taraju aya di salira Kangjeng Gusti. Isim abdi mah. Derma sakitan sun. Sumangga disim abdi. Nyangakeun sadaya-daya sun. Nyangakeun bohong teuk-teukeun. Suku genteng belokeun sun. Kumaha pangersa Kangjeng Gusti we pikeun isim abdi mah sun. Cek Basuri geus teu bisa deui nyarita para mitra ngan saukur kitu nyaritana teh disentak ku raja buta. Dina ngajawabna para mitra. Basuri anger we. Siga tadi bari jeung soak. Nongeng bari nyembah teu eureun-eureun. Siga nae bakat ku hayang kapake ku sang raja. Tarang meni geus asa dempak bakat ku lila nyuu. Ari Prabu Anom Lokawisesa pok nyarita deui sora beuki tarik jeung matak pikasieun. Suri, dengekeun ku sia deuleu. Ayeuna aing moal kapalang sabar. Kasalahan sia teu kudu ditebus ku nyawa. Tapi sagala tugas nu geus disebutkeun tadi ku sia kudu dijalankeun nu sabener-benerna. Sajabat ti kitu sakabeh harta abana aing nu ditinggalkeun di Cikarangcang jadi tanggung jawab aing pikeun ngurusna. Sia teu meunang ngaku-ngaku lantaran geus waktuna dipulangkeun ka aing. Ngan lamun harta bana nu di Cikarancang aya manusia nu wani-wani ngaganggu geus tangtu bakal ngalaman lara salila-lila. Kula bakal ngawarkeun panyakit salemur Cikarancang tah sakitu. Ayeuna sia jeung si Giri meunang baralik jung. Cek Prabu Anom Lokawisesa bari ngacungkeun leungeun nunjuk ka luhur. Barang tamat nyarita, si siluman buta teh hiuk aya angin ngakelebug tarik naker. Sora ngakuruh lir hujan silantang di awang-awang. Murek bitu teh. Teu lila reup kaayan jadi poek mongkleng buta rajin. Bareng jeung kitu cakakak kadenge nu sora-sora nu sareuri. Mane ting cakakak ting cikikik tiga nu gumbira tapi mata kukurayeun.
Geus kitu gero loba nu ting jererit mata kuatir jiga nu kanyanyerian. Tapi sarua mata ting puriding bulu punuk. Terus disusul ku sora-sora batu nu ting ditingang. Anu ditingangan nu ting gurutuk mata katorekan. Kayan pas langjeng dokdakna sora kai nu dikadekan. Sakabeh ngilunga gunung aja di hiji. Tepuguh dengekeunana malah Basuri meni nyocokan tai ceuli, nyocokan ceuli segala rupa. Tapi sora nu ribut meni asa kalah kabukit tarik kadengena. Sanggeus leungit sora nu ribut, sora angin ngadedak eureun, malah tungtungna berai caang deui. Tapi Aki Giri jeung Basuri lain dariuk di karaton ayeuna mah. Horeng geus aya di jero guha. Dariuk dina batu nu rata, Aki Giri ngusap beungeut bari narik napas panjang, bakat ku Sugema geus bisa balik deui ti nagara siluman. Tapi Basuri masih keneh nongeng we bari nyemah. Kalayan sakujur awakna ngoprot ku kesang. Nempo kelakuan Basuri kitu teh nyeh, Aki Giri seuri terus noel punduk Basuri bari nyarita lalaunan. Suri, ayo euy urang balik bisi poekeun di jalan. Cek Aki Giri bari jung nangtung lalaunan. Hari Basuri cong nyemah meni diacung-acungkeun bari pok nyarita tarik nakar. Semua enggak Kang Jeng Gusti sun. Harta bana nu di Cikarancang mah sun. Abdi parantos teu gaduh-gaduh segala rupina ge. Semua nganyangakeun sun kasalia Kang Jeng Gusti sun. Cek Basuri bari cong nyemah deui. Hari Aki Giri kacida kageteunana ngadenge Basuri nyarita kitu jiga nu sawan. Jiga nu keur ngalinur. Atuh kapaksa sakitu geus rada jauh ge ngalieuk deui Basuri teh. Hari breh tetela Basuri masih keneh nongeng kawas tadi. Puguh Aki Giri meni keheuleuun pok ngomong sorangan. Itu si Suri. Tampulana. Dasar manusia kalapetong si Suri mah. Awas ya disungkal sia bujuhna ku aing deuleu. Cek Aki Giri bari leumpang ngadeukeutan Basuri. Barang geus tepi teu anta parajung suku katuhu diangkat terus dipake nyungkal bujur Basuri nu keur nongeng. Juralit balik Bandung kawaksa blak nang karak bengkang. Bari sirana tigeledug kana batu. Gero Basuri ngajuralit bakat ku nyeri bari nyeklan sira. Aduh, tulungan Aki. Cenah bari bruk nyuuh kana batu nongeng kawas tadi. Aki Giri tamah amok tapi campur jeung hayang seuri pok nyarita ka Basuri. Suri, ari maneh eling tah henteu euy. Cik tembo beungeut akit ieu. Nok cengkat bontong nongeng kitu goreng eta jiga jelema keur naon mah. Cek Aki Giri bari noel kana ceuli Basuri. Brai Basuri beunta bari jung cengkat lalaunan terus netep ka Aki Giri. Can waka nyarita kalah rarat-reret we nempoan ka sakurilingeun manehanana. Nempo Basuri kalah cudag cideg pok Aki Giri nanya deui bari rada nyentak. Suri, kunaon ari maneh euy cik jawab nu bener. Ngalinur maneh teh kunaon heuh? Di juralitkeun ku Kang Jeng Raja abdi teh Aki. Aki teh nulungan ka abdi. Tega pisan Aki mah ka abdi teh. Mani teung-teungeun jawab Basuri bari mencetan tarang. Jeung sirah bagian tukang. Karasana meni asa beulah bakat ku nyeri. Ari Aki Giri cakakak seuri bari pok nyarita deui. Hehehe, si lain mah ngabodor teu rame euy. Aya wae. Tempo ku si lain Suri, aya di mana ieu teh deuleu ha? Apal keneh tante. Lamun teu apal kacida euy, kacida pisan si lain teh euy. Uluh, nya ki. Orang geuning geus balik ka gunung ieu teh ka guha ieu nya. Ari ngajulitkeun ka abdi saha tadi? Ngajulitkeun si kasebelahan si ontoh teh. Cek Basuri bari netep ka Aki Giri. Bangun nu kacida ngarasa heran atuh gancang ku Aki Giri dijawab. Hehehe. Ku Aki nu ngajulitkeun mah sia. Kapaksa ku Aki dijuralitkeun. Lantaran bongan digeuingkeun lalaunan kalah kabeuki murungkut si lain mah. Pan ari dijuralitkeun mah, kureja tudang. Hayu ulah loba ting nyarita bisi poekeun balik. Lantaran geus burik itu apa? Cek Aki Giri bari ngaleos pangheulana. Basuri kitu nyarita deui geus kitu mah terus duanana laleumpang mapai-mapai hamalan. Nu tungtungna dina palatara nu rata.
Geus kitu kakara ngarayap turun kana Sang Hyang Taraje. Lempang teu kawas tadi. Dinu datar da pugu kacidana nyeurna Sang Hyang Taraje mah. Jadi kapaksa suku nu diheulakeun teh. Teu lila para mitra sadaya duanana geus tarepi kanu negla. Sarta tetempoan bisa plung-plong ka ditu ka dieu. Malah panon poe nu bisa kaciri ayeuna mah. Tapi karisa eutik deui rek nyusup ka tukangeun gunung. Malah tekung silila oge reupeurem. Panon poe teh leungit, masih kene caang ari keur sakalieun leumpang mah. Harita duanana jarongjon leumpang. Bari ngobrol, teu lila geus tarepi ka imahna Aki Giri, sarta terus arasup ka imah. Kalayan teu loba catur terus duanana sarare ngarah jag-jag di mana ngalaksanakeun tugas ti Prabu Anomloka Wisesa. Sarta sakumaha nu geus dijangjikeun ku Basuri jeung Aki Giri. Kumanehna rek nyokotan jalma pikeun disetorkeun ka Raja Siluman Butahejo. Sageus cunuk kana waktu ningang kana mangsa, bring harita Basuri jeung Aki Giri arinit muru ka pilemburan rek ngalaksanakeun tugasna. Para mitra, cag urang tunda heula lalampahan Basuri jeung Aki Giri. Urang teuneun dihaneuleum sieum urang tunda dihanjuang siang paragi nyokot ningalkeun. Urang simpen di buni-buni bisi kaciri temahna matak goreng. Atuh para mitra sadaya hiji waktu urang bongkar deui. Urang gali deui urang teruskeun lalampahanana. Ayeuna urang kocapkeun carita nu sejen anu geus kaluli-luli teu diinget-inget. Teu kapikir ku urang ngeun aya keneh nu sejen carita si Itok teh jeung Ki Burahol. Mangga urang kawitan deui. Si Itok nu keur aya di tengahing perjalanan. Sakaluarna ti imah Ki Burahol Mang Itok jongjon leumpang mapai-mapai jalan setapak. Bari nurugtug mudun nyusud suku gunung. Samemeh wanci lohor Mang Itok geus tepi ka palebah warung Maona. Alayan teu nyebut punten-punten acan sup Mang Itok ka warung. Kasampak Maona keur ngadaweung dina bangku bari ngabulaeh nyeupa. Lantaran kabeneran harita teh keur towong teu aya nu jajan. Barang nempo Mang Itok, Maona nyarita bari neuteup ka Mang Itok. Eleuh, geuning geus balik deui Jang Itok. Kumaha bejana cenah di ditu ujang? Cek Maona bangun sono pisan tepung jeung Mang Itok. Gancang ku Mang Itok dijawab. Bejana mah rame mah duh. Tapi keulah tong wakatetanya mah ieu. Lantaran kuringna capek keneh tas leumpang jauh. Mending ayeuna mah sadiakeun heula dahareun nu pantes ieu. Kilamun geus dahar kakara urang ngadongeng. Cek Mang Itok bari kop kana wadah cai terus hideng nyicikeun sorangan tina teko terus diinum meningalak. Oh, juragan teh palai tuang, mangga ku kuring disadiakeun. Tapi lamun geus dahar ulah bohong kudu ngadongeng deui nya. Cek Maona bangun loma naker ka Mang Itok mah. Terus ngawadahan sangu kana piring sarta teu lila geus beres. Terus dibikeun ka Mang Itok bari nyarita. Mangga nyangakeun juragan Tok. Rencang namah nyanakan we sakapalain ada pabalatak tato. Cek Maona bari nunyuk kana bahaki. Ngupinuh ku deungeun sangu nu rupa-rupa. Ku Mang Itok gancang ditampanan kalayan teu loba carita. Sigana we bakat ku capek jeung lapar nu lain lumayan. Deker Mang Itok ngahaja. Ngahanca alas meuni segut teu malire kanu boga warung, kanu keur nempokeun bari nyerenge. Ku Mang Itok mah jigana dianggap tunggul. Sanggeus beres dahar kakara Mang Itok mimiti nyarita nyata ka Maona perkara nu kaalaman ku maneh. Kumaha caritan Mang Itok kira-kira kieu dongengna teh. Oh, Maona lah, ari ku capek jeung lapar mah sanggup pebe nu bear teh. Nya sangeunah karasananya. Emang ieu. Aduh, pulen jeung seungit karasana teh. Aduh, kulub kumeli asa nog. Paistri asa abon, malah cai teh nu tiis meni asa cai walungan Maona. Cek Mang Itok bari sila tutug. Ari panon neuteup seukeut ka pasawahan, parena keur meujeuhna rampak. Beungeut teu riuk-riuk bangun teu malire kanu diajak nyarita. Sedeng Maona para mitra kacida kageteunana. Bareng ngadenge Mang Itok nyebutkeun cai teh asa cai walungan. Gancang Maona nanya ka Mang Itok. Tobat Gusti karunya teuing. Ari Jang Itok nyokot cai tina teko nu mana atuh? Cek Maona bangun ka cidareuasna sarta ngomong kituna teh. Bari tengah-tengok kana teko ari Mang Itok bok ngajawab. Eta teh teko nu bodas Maona. Jawab Mang Itok ponok bari jamedud. Curug nunyuk kana teko.
teko bodas deket tihang gancang kumaona disampeurkeun bari terus dipariksa barang breh kumaona katempo maona nyarita bangun reuwas. Ulu yang itu hampura kuring teh ujang lantaran teh lapisan saya atah nu kakara meunang ngala teh mate poho neuneun lantaran kaburu kabengmat ku barang nu ditanggung ku tukang kiridit rarasan mase geus dipindahkeun ka dapur jeung deui ieu mah lain cai alus ieu mah lain cai herang bari nage bener cai walungan keur nyebor. Masyaallah astagfirullahaladzim. Nah maona tuh make nuna cai keur nyebor di dieu. Hampura jang itok. Aduh hampura we mate jang itok. Cik maona bari teu talangke giriwil teko di cicai teh. Harita kene diturunkeun, Mang Itok puguh we mending ngajenghok bakat ku kaget. Sajongjongan colohok bengong molotot ka maona. Nu ngagidik ka dapur bari ngajingjing teko nurunkeun teko teh. Sanggeus rada lila pok Mang Itok ngomong kana awakna sorangan. Beuh, dasar nasib centong kaleng aing mah. Nah, kabina-bina teuing nasib teh euy. Goreng-goreng teuing aing. Nah, aing make milih cai dina walungan. Eta maona teu puguh hayo nu na teko di luhur. Rek nyebor make teko kasabalaan deui. Aing nu keunana ieu hayo aing nginum cai. Palingan asa cai walungan tadi teu da nya meureun cai walungan. Kumaha mun loba baksilnya meureun. Kasabalaan ieu. Tapi keun bae kita nada. Bisa ditakdir suratan kudu nginum cai walungan. Paribasana takdir teu meunang dipungkir kadar teu meunang disinglar. Geus kudu nasibna aing meureun nginum cai walungan. Aya wae tapi kitu deui lamun aing kena penyakit maka jadianana meureun aing tuluy-tuluyan mencret ye. Mencret. Cek Mang Itok. Bari ku siwal ngalurkeun ududeun tina saku kampret. Geus kitu plonyan udud bangun nikmat. Teu lila trojol maonah nyampeurkeun ka Mang Itok bari pok nyarita. Kumaha jang Itok daek ngahampura ka emak? Hampura ieu lain dihajah atuh ieu duh. Ke daguan sakedeung keur naeur cai keur gantina nya. Ish. Teu puguh wae daek mamakeun we lah. Salah sakitu mah da kuring mah geus biasa nginum cai teh. Cai atah cai walungan ge lah. Tung-tung bajigur tiis we nah. Anu wayahna we mak. Moal dibere dongeng ku kuringkeun we cai jeung sangu mah. Rek dibayar ku duit moal ku dongeng. Si kuring rek tumanya ka mak, ari kamari aya dua manusia nu ngaliwat ka dieu. Nu hiji aki-aki peot, bengkung siga hurang. Jeung nu hiji deui mah lah. Beda saeutik umurna jeung kuring lah. Kolot manehna. Aya manusia nu podel kitu teh tapi saha ngaranna nya? Oh, ngaranna nu aki-aki aki giri. Nu sababa jeung kuring ngaranna teh si Suri. Kitu mah, kumaha ngadondahareun teh di dieu? Ai, nya jang Itok kaingetan puguh mah teh. Puguh dahar di dieu malah nginum cenol ge beak 5 gelas saurangna. Ari ngaranna sarua kitu deui tapi nah aya naon kitu pangna nanyakeun maranehana teh siga nu penting jeung dinesna keur geuning jang Itok teh. Cek maona semu kaget. Oke, olah tuh. Atau ngaka nanyakeun sababna. Ari si Suri jeung si Giri. Aya kumaha cenah ngaliwatna ka dieu teh mah? Nah, kira-kira wanci kumaha eta teh? Cik Mang Itok para mitra sadaya bari ngareret ka maona bakat ku hayang tegas. Bisi nya satru kabuyutanana aya keneh di dieu. Jeung aya keneh di kieuna. Lantaran lamun nya teh lapisan caritaan Kiburahol teu nyalahan, yen Mbah Suri jeung Aki Giri masih keneh hirup, masih keneh kumelenang. Ngaliwatna teh isuk-isuk kira wanci aneut moyan. Jang Itok. Nah, ya kejadian naon gitu jang Itok. Cik mak bere nyaho sakalian hayang nyaho kumaha jujutanana. Sing merele, sing jentre ieu. Ulah anu diliwatan aing ngadongeng teh. Pokona mah sing merele ami genah kadengena. Keur emak gitu. Cik mak momana bari nawar hayang dipangdongengkeun. Mama hayang dipangdongengkeun sagala. Asana teh. Lah, balaga pisan waktuna beak mak lah. Geus isuk we rah bala mitra. Enjing cenah. Ayeuna ka ujang CF waktosna.